Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah nafa'ana bi ulumi fid-dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-babul 'ishruna fi fadilatil istighfari. Bab ke-20 tentang fadilahna istighfar. Qala Allah ta'ala wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima. Surat An-Nisa ayat 60. Wa qala ta'ala lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil 'ibad alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzabannar as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfaqina wal mustaghfirina bil ashar. Eta dina surat naon itu? Surat Ali Imran ayat 15 sampai ke 17. Sok tingali terjemahan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam likulli da'in dawa'un wa dawa'ud dzunubi al istighfaru. Likulli da'in pikeun setiap penyakit eta pikeun setiap penyakit dawaun ari obat. Disulkan dina itu tiap segala penyakit pasti aya obatna. Kecuali pikun. Wa dawauz dzunubi sareng ari penyakitna loba dosa. Adzunub sareng ari penyakitna loba dosa teh al istighfaru eta ku istighfar. Aya al makru nabi taubah anu dibarengan ku taubat. Jadi maca istighfar teh dibarengan ku taubat. Tobat. Tobat teh tina taba ya tubuh. Kembali balik deui jadi urang teh geus sasar balik deui eta tobat. Baliknya teh balik deui kana jalan anu bener. Tobat. Lain balik di kana maksiat nah ya tobat teh kitu nya teu bener kana bener deui eta disebut ku tobat. Rawahu Ad-Dailami an Aliyin bila sanadin tapi ti Ad-Dailami di Sayyidina Ali tanpa aya sanad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in ya teh macam teh huliyatun atau hiliyatun gitu. Eta pikeun setiap sesuatu huliyatun ari papaes. Papaes teh naon? Aksesoris jeung dimanya. Wa hiliyatul dzunubi sareng ari papaesna loba dosa teh al istighfaru eta ku istighfar. Jadi teu aya deui anu bisa mapaesan kana dosa-dosa urang teh salian ku urang ngalobakeun maca istighfar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man istaghfara sing sajalma anu menta hampura ghafarallahu lahu. Ghafara maka ngahampura sa Allahu Allah lahu kaituman. Kaituman istighfar. Wa in kana farun minaz zahfi. Az-zahfi ae saful qital, barisan perang. Wa in kana sareng sanajan bukti itu man faron eta kabur minaz zahfi tina peperangan, tina barisan perang teh. Fa innal firara min safil qital biasanya nyana anu kabur tina peperangan teh bila sababin mujizin tanpa aya sebab anu diperbolehkan lil firari pikeun kaluar tina barisan eta minal kabairi eta termasuk tina dosa besar. Jadi orang lamun keur perang jihad di jalan Allah kabur tina peperangan teh termasuk kana dosa besar. Lamun kaburna tanpa aya hal anu
diperbolehkan. Pas datang musuhna kalah kocar kacir mabur gitu eta nu teueunan teh termasukkan dosa gede. Nanti dinu ieu sok sanajan gitu nya, sok sanajan maehna kabur lamun maehna minta pangampura ka Allah mah ghafarallahu lahu, Allah bakal ngampura ka manehanna. Qala Nawawi fil Azkar, nyarios Imam Nawawi dina kitab Al-Azkar. Kitab Al-Azkar teh kumpulan doa-doa. Insyaallah lah ke urang diajar kitab Al-Azkar. Hadis pinuku hadis tentang doa-doa. Warwaina fi sunani Abi Dawud, diriwayatkeun ka urang tina Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi an Ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sajal anu macakana astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya sok urang dibaca irah geri gitu. Lamun tas salat terus kaya maca istighfar ieu kan astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tasawur Kanjeng Nabi sing sajalma anu macakan istighfar tadi astagfirullahaladzim la ilaha illallah qayyum wa atubu ilaih gufirat dunubuhu, gufirat maka dihampura naon dunubuhu pirang-pirang dosana wa in kana qad farra minaz zahfi sok sareng sanajan bukti itu si mante qad farra nyata tos kabur minaz zahfi tina barisan perang. Qala al-Hakim, dawu Imam Hakim hada hadisun sahihun arieu hadis sahih. Itu teh nambahan deui nya hadis tambahan deui. Anu sa makna jeung hadis anu tadi dina babul hadisna ditambahan dina tanqihul qaul teh ku hadis anu samakna. Dia mah ditambahannya bentuk istighfarna astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Komo urang teu kabur ti peperangan pasti dosa-dosa urang dihampura ku Gusti Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam ma asarra man istaghfara wa in ada fil yaumi sab'ina marratan man asarra terjemah bebasna belah bari ma asarra teu kasebut ngahantem dosa teh kumaha tuluy-tuluyan ngalakukeun dosa itu termasuk jalma anu tuluy-tuluyan ngalakukeun dosa man jalma istaghfaro anu minta hampura wa in ada sareng sanajan kembali fil yaumi dina poe eta sab'ina marratan 70 kali maksudnya teh ngalakukeun deui gitu ngalakukeun di dosana sampai ke 70 kali sok sananya nan di dieu tulikeun wal murad anu dimaksud ku sab'ina marrah di dinya teh at-taksir nunjukkeun kana loba la tahdid sanes jumlahna sampai 70 kalinya. Jadi dina sapoe eta teh mehna ngalakukeun dosa teh loba itu diulang-ulang berulang-ulang kali ngalakukeun dosa berulang-ulang kali ngalakukeun dosa tapi mehna teh terus istighfar. Dosa istighfar ongko, dosa di istighfar ongko, minta pangampura dosa, minta pangampura dosa, minta pangampura. Tapi kenjalma anu sok angger minta pangampura ka Gusti Allah mah sok sarajan ngalakukeun dosa diulang-ulang ge henteu termasuk jalma anu lamun cek urang mah dawam dina dosa itu termasuk ka golongan jalma anu sok dawam dina dosa. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi an Atiq Abi Bakrin As-Siddiq wal makna man atba adzanba
jalma anu mengikutkeun kana dosana, jadi mengikutkeun teh nuturkeun kana dosana teh bil istighfar ku istighfar. Kita ngelakukeun dosa langsung diistighfaran, terus dosa langsung ku urang diistighfaran gitu langsung teh. Falaisa bimusirin, maka henteu termasuk kana musir. Musir teh nyata jalma anu tuluy-tuluyan berdosa. Falaisa bimusirin alaihi wa in takarrara minhu, sok sanajan berulang-ulang. Jadi kuncina lamun tina hadis ieu mah urang kudu geura-geura minta istighfar. Urang kudu geura-geura minta pangampura ka Allah nyata ku cara maca istighfar. Ngalakukeun dosa istighfaran langsung, dosa istighfaran langsung. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man istaghfara ba'da dzunubi ghafarallahu lahu wa huwa laha kafaratun. Sing sahajalma istighfar anu minta pangampura ba'da dzunubi dina sabada ngalakukeun dosa ghafaro maka ngahampura sa Allahu Allah lahu ka itu man. Bahwa maka ari itu istighfar minta pangampura teh laha pikeun itu dunub kafaratun eta kafarah teh penghapus anu bisa ngahapuskeun kana dosa. Jadi istighfar teh sebagai kafarat tina dosa. Wa qala an-Nawawi fil adhkar rawaina fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadihi law lam tudnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudnibuna fayastaghfiruna Allah ta'ala fayaghfiru lahum. Wallazi nafsi biyadihi wallazi nafsi sarang demi zat anu aya diri kuring biadihi dina genggamanana. Muncul kurang waladhi nafsi biadihi teh lamun cek bahasa singkat nama demi Allah gitu tah. Ngan bahasa sok dipake kitu nya waladhi nafsi biadihi. Samana jeung wallahi lah demi Allah. Demi Allah saur Kanjeng Nabi teh demi Allah lam tudnibu lamun henteu ngalakukeun dosa aranjeun teu ngalakukeun dosa pisan araranjeun gitu. Jadi umat Kanjeng Nabi teh aya nya hiji umat teh teu ngalakukeun pisan kana padosaan teu ngalakukeun pisan dosa la dhahaballahu tangtu Allah bakal ngamusnahkeun la dhahaba tangtu bakal ngamusnahkeun sa Allahu Allah bikum ka itu bikum ka aranjeun. Walaja biqaumin walaja sareng bakal ngadatangkeun Allah biqaumin ka hiji kaum yudnibuna anu ngalakukeun dosa fayastaghfiruna tuluy manehanana minta pangampura Allah Ta'ala ka Allah Ta'ala. Fayaghfiru tuluy ngahampura Allah lahum ka itu kaum. Salam. Jadi ieu teh sabenerna hadis ieu teh maknana merenjang ngagedekeun hate pikeun jalma anu sok ngalakukeun dosa ulah leutik hate ulah sampai pikiran duh dosa urang geus gede pisan kitu meureun moal dihampura ku Gusti Allah. Henteu kitu nya saur Kanjeng Nabi kitu demi Allah lamun di hiji kaum aya hiji kaum dirinya kaumna teh taraat kabeh teu ngalakukeun dosa ka Gusti Allah maka Allah koreta bakal dimusnahkeun ditarik diganti ku kaum anu ngalakukeun dosa tuluy minta hampura ka Gusti Allah. Oke ku Gusti Allah dihampura deui. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza kasura ala ahadikum adzunubu faliyatlubil maghfirata bil istighfar. Idza kasura di mana-mana atawa lamun loba ala ahadikum atas salah seorang araranjeun
naon adzunubu dosa. Jadi lamun salah seorang teh ranjeun loba ngalakukeun dosa paliyat lu maka kudu naon talabatu teh mengharapnya meminta al magfirata kana pangampura. Kudu minta pangampura bil istighfari ku istighfar. Wa fil labdin min naskhin hadzal kitab dina lapad anu sajen lapadna dina nganasah ieu kitab. Idza kasuras dunubu ahadikum di mana-mana loba dosa-dosa di antara aranjeun faliyad bil istighfar maka kudu menta bil istighfari ku istighfar. Dosa sakumaha lobana geura istighfaran kurang. Alusna kitu tadinya. Nah teh langsung gitu ya, atas dosa langsung istighfaran, atas dosa langsung istighfaran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza kasurat dunubu ahadikum di mana-mana loba naon dunubu ahadikum dosa-dosa salah seorang ti aranjeun falyastaghfir maka pek geura minta pangampura Allah ka Allah. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyarios Siti Aisyah istrina kandung Nabi nyarios ka kuring. In kunti almamti bidan bin fastaghfirillaha wa tubi ilaihi fa inna taubata minadz dzanbi an-nadmu wal istighfar. In kunti lamun bukti anjeun almamti eta terjerumus bidan bin kana dosa fastaghfiri hitobna kan kamu anasnya istaghfiri fastaghfiri maka geura minta hampura anjeun Allah ka Allah wa tubi sareng tobat geura tobat anjeun ilaihi ka Allah fa inna taubata dasanya nyana ari tobat minadz dzanbi tina dosa an-nadmu wal istighfar eta penyesalan sareng istighfar. Ieu teh hadisna panjang lamun dieu teh nu kuat Aisyah teh hadisna panjang hadis anu berkaitan jeung kasus hadisul ifki teh. Ingat dina ieu asana dina Khulasah Nurul Yakin asana aya babna bab tentang hadisul ifki. Kabar bohong tentang fitnah ka Sayyidah Aisyah nu difitnah teh nya ngakukeun dosa. Eta kan sampai nyebar gitu. Nyebar teh potongan hadisna ieu. Saur Kanjeng Nabi kan santos itu dia nyerbutkeun bahwa Aisyah melakukan itunya perbuatan yang tidak terpuji. Saur Kanjeng Nabi teh in kunti almamti bidan bin fastaghfirillah. Lamunnya bener anjeun sudah terjerumus melakukan dosa geura minta istighfar, minta hampura ka Allah. Geura tobat wa tubi ilaihi geura tobat ka Allah. Fa inna taubata minadz dzanbi an-nadmu wal istighfar. Dina tobat ya dina lamun ngaji dina kitab-kitab tasawuf an-nadam penyesalan teh termasuk salah satu syarat ditarimana tobat. Ayahnya penyesalan teh salah satu syarat bisa ditarimana tobat. Lamun tobat orang tidak diawali dengan an-nadam henteu sah tobatna itu. Kudu aya penyesalan heula itu. Penyesalan dina hati urang tas ngalakukeun hiji dosa. Baru kaituna urang tobat. An-nadam heula. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu fil istighfar Rasulullah istighfar dina nyarios dina istighfar teh Allahumma ighfirli khati'ati wa jahli.
Istighfarna sih kieu Kanjeng Nabi teh nyangkuana tanya Allahumma gfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ya Allah ighfirli, mudah-mudahan ngahampura, mugi-mugi ngahampura Allah ka kuring khati'ati kana kesalahan kuring, wa jahli sareng kabodohan kuring, wa israfi sareng kana berlebihanana kuring, fi amri dina urusan kuring, wa ma anta a'lamu bihi, wa ma anta dan sareng ari anjeun a'lamu eta leuwih nyaho leuwih uninga bihi kana itu ma minni tibatan kuring. Allahumma gfir li hazli wa jaddi wa khoti wa khotai wa amdi wa kullu dzalik indi. Allahumma gfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Kadza fil ihya. Ieu nyandakna tina kitab Ihya, redaksi istighfar anu dicontohkeun ku Kanjeng Nabi sia kitunya. Lumayan panjang oge ta. Allahumma gfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma gfirli hazli wa jadi wa khotai wa amdi wa kullu dzalika indi. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Sok buka dina kitab Ihya tantangan. Aya kitab Ihya nah. Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Salah sahiji kitab anu kuapa can kapeser. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al istighfaru yaqulu dzunuba kama taqulun naru al khatobal ya bisa. Al istighfaru ali istighfar. Al istighfaru ari istighfar yaqulu eta memakan ad-dzunuba kana pirang-pirang dosa, kama ta'kulu seperti memakan naon annaru neraka annaru api, al hatoba kana kayu, alia bisa anu garing. Jadi istighfar teh bisa memakan karena dosa-dosa orang, maksudnya memakan teh naon ngaleungitkeun. Tah gambaran makan teh seperti api anu bisa melahap karena kayu anu garing. Beak kabeh kan tah dibeuleum ku api gitu dia. Dosa orang kayak gitu leungit ku istighfar mah. Asal urangna maca istighfarna gitu. Minta pangampura ka Allah. Qala al-Ghazali pilih ya. Wa qala al-Ghazali fil Ihya, nyarios Imam Ghazali dina Ihya, qala sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanaka dhallamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tadina kitab Ihya Imam Ghazali teh muat hadisna ieu, aya hadis ieu deui ta. Sur Kanjeng Nabi teh man qala subhanaka dhallamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanaka maha suci anjeun ka Allah, dhallamtu parantos dolim parantos dolim kuring, nafsi ka diri kuring, wa amiltu su'an sareng parantos ngalakukeun kuring su'an kana kagorengan. Faghfirli maka nyungkeun pangampura kuring.
Fa innahu dasanya nyana la yaghfiru dzunuba moal dihampura pirang-pirang dosa illa anta angin ku anjeun. Tapi keun jalma anu maca eta subhanaka dhallamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ghafara lahu dzunubuhu. Gufiro artinya gufiro dihampura lahu pikeun itu man naon dunubuhu pirang-pirang dosana walau kana ka'adadin namli sok sanajan bukti itu dunub walau kana sanajan bukti ka'adadin namli eta seperti pirang-pirang sileum lamun keur ngagurumut pan loba atau ngabaris panjang gitu nya. Terus sok sanajan dosa urangna panjang pisan loba seperti kerumunan sireum siga kitu tetap ku Allah bakal dihampura pikeun jalma anu sok maca anu tadi subhanaka dhallamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sok parisah-pisahkeun tadi istighfar kitu teh. Aramalkeun. Soalnya urang moal ngalakukeun dosa. Waruya diriwayatkeun anna afdhalal istighfar sanyana pang utama-utamana istighfar sayyidul istighfar teh ieu teh sanyana pang utama-utama istighfar teh Allahumma anta rabbi wa ana abduka khalaqtani wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u ala nafsi bidanbi faqad dalamtu nafsi wa taraftu bidanbi faghfirli dzunubi ma qaddamtu minha wa ma akhartu fa innahu la yaghfiru dzunuba jami'aha illa anta. Eta salah sahiji redaksi sayyidul istighfar teh. Panjang deui bae. Allahumma anta rabbi wa ana abduka khalaqtani wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u ala nafsi bidanbi faqad dalamtu nafsi wa tarabtu bidanbi faghfirli dzunubi ma qaddamtu minha wa ma akhartu fa innahu la yaghfiru dzunuba jami'aha illa anta. Eta lumayan tapi sabaraha hiji istighfar nu dicontohkeun Kanjeng Nabi tah tinggal diparilihan kurang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kasratul istighfari tajlibur rizqa. Kasratul istighfar ari ngalobakeun maca istighfar tajlibu eta bisa narik-narik ar-rizqa kana rizki. Sarukan tapi kitu lamun urang seret rezekina lobakeun istighfar sabab ku istighfar bisa narik-narik kana rezeki. Wa qad qala ta'ala sakumaha dawuhan Allah taala istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Surat naon tah tayangan Bapak teh karangan laku sorangan. Waruyan Anas bin Malik diriwayatkeun ti Anas bin Malik radhiyallahu an qala nyarios sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kuring nguping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawu idza shallaitu musubha fa aksiru minal istighfar. Di mana-mana salat aranjeun as-subha kana subuh fa aksiru maka kudu ngalobakeun aranjeun minal istighfari tina
maca istighfar. Fakulna tuluy nyarios urang kami, ya Rasulullah, alimna syai'an nastaghfirullah ta'ala bihi. Alimna ajarkeun ka kami nastaghfirullah cara minta hampurana ka Allah Ta'ala bihi ku itu istighfar. Faqala qulu Allahu inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli danbin alimnahu aw lam na'lamhu fi lailin aw naharin. Kul Kanjeng Nabi ta pas jadi kas riwayati Anas bin Malik mah Nabi nyarios di mana-mana anjeun tos ngalaksanakeun salat subuh maka lobakeun ku anjeun tina maca istighfar. Ditaros deui ka Kanjeng Nabi nate istighfarna siga kumaha atuh. Nah, contohan ku Allah nate inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dhanbin alimnahu aw lam na'lamhu fi lailin aw naharin. Kitu istighfarna. Lamun bisa, teu bisa nya istighfar nu saejeun teu naon. Pokona tas salat subuh urang lobakeun maca istighfar. Faman wadaba alaihi sisa jalma anu ngadawamkeun anu nya matenkeun ngabiasakeun tuluy-tuluyan ngamalkeun kana ngalobakeun istighfar dina ba'da salat subuh fatahallahu lahu baban minar rizki. Fataha maka ngabukakeun sa Allahu Allah fataha nunya ngabukakeun. Mun fataha ngabuka sa Allah lahu pikeun itu man baban kana panto minar rizki tina rizki. Jadi kayak lamun sok ngalobakeun istighfar ba'da subuh mah panto rizkina teh ku Allah dibukakeun. Ogolika anhu baban min abwabil pakri. Sareng ditutup panto tina pirang-pirang panto kafakiran. Salian panto rezeki dibukakeun, panto kafakiranna ditutup. Pikeun jalma anu sabada salat subuh sok ngalobakeun maca istighfar. Kada fi riyadhis shalihin. Seperti anu tertuang dina kitab Riyadhus Shalihin. Nah, kaitan anu hal ieu pimpinan pesantren Bapak pas harita keur masihan amanat aya reunian mah di aliyah gitunya. Anu masih tausiahna ti pimpinan pesantren Bapak Sukaiden pimpinan pesantren. Nah, ijazahkeun gitu. Sok amalkeun cenah maca istighfar ba'da subuh jeung ba'da maghrib 100 kali. Baca 100 kali istighfarna tiap tas maghrib jeung tas subuh. Insyaallah rezekina bakal dijembarkeun. Eta ijazah ti guru Bapak itu. Ari di dieu kan padu lobakeun unggulnya, lobakeun maca istighfar, istighfarna siga kitu itu tadi contohna istighfar siga kumaha terserah urangnya. Engke dina mana ge. Engke kumaha gitu sugan. Buka di dia aya. Istighfar mah terserah dengan minimal 100 lah tiap tas maghrib jeung tas subuh supaya menang kaberkahan tina rezeki urang babari rezekina pintu kafakiran ditutupan ku Gusti Allah teh itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aksiru minal istighfar, aksiru kudu ngalobakeun aranjeun minal istighfari tina istighfar. Ari istighfar teh kan istighfar teh maksudna mah minta pangampura gitu nya. Minta hampura ka Allah istighfar. Ay al makruna bit taubat dibarengan ku taubat as-sahihah anu sahih. Maksudna teh gitu. Paman aksara minhu sisa jalma anu ngalobakeun minhu tina maca istighfar ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin farajan.
wa rizqahu min haitsu la yahtasibu. Faman aksara minhu sing sajalma anu ngalobakeun minhu tina maca istighfar ja'ala maka ngajadikeun saallahu Allah lahu pikeun itu man min kulli ghammin tina setiap kasusah wa hammin sareng kabingung farajan kana kabungahan. Jadi diganti kabingung kasusah urang kitunya ku istighfar diganti ku Gusti Allah teh ku kabungahan. Leungit berarti kabingung urang. Mun loba masalah baca istighfar kaloba. Masalah naon bae nu nimpa ka diri urang. Kadang urang teu puguh-puguh kan sok kadang itu asara rupak pikiran teh itu sara rempit gitu. Sering kan ngaraman kitunya. Teu puguh-puguh kitunya. Teu naon teh asa dengareuna pikiran. Lobakeun istighfar, istighfar terus ka Gusti Allah. Ke ku Allah diganti tah kabingung kasusah eta teh dijantikeun ku kabungahan. Warajaqahu min haitsu la yahtasib sareng Allah bakal ngarizkian ka itu jama min haitsu la yahtasib ti arah-arah anu teu disangka. Jadi haitsu la yahtasib teu disangka, teu dikira-kira ku urang mah teu disangka. Ujug-ujug gitu. Urang keur lieur loba masalah istighfar terus ngeduk-duk ka Gusti Allah teh. Ujug-ujug we aya nu mere duit sagepok. Eta min haitsu la yahtasib teh siga kitunya. Dia tidak terprediksi ku urang lah gitu ya haitsu la yahtasib teh. Ari masih kena kaprediksi ku urang mah berarti eta masih kena yahtasib ku urang gitunya. Ieu mah anu tidak dikira-kira ku urang teh disangka itu. Atau jama anu tadina ka urang pelit bae gitu ka urang teh siga hewa bae ujug-ujug bageur ka urang eta di luar prediksi urang gitu. Rasanya kan lumayan tuh jamaah anu pelit atau jamaah anu hewa bae ka urang teh pusingan karena pikiran urang teh aing salah naon jawab sieun hewa bae ka urang istighfar we urang teh istighfar ujug-ujug ge jamaah teh beureun jadi bageur ka urang teh ayam min wajhin la yukhtaru bibalihi ti arah anu teu di karetegkeun ku hate urang. Maksudina min haitsu la yahtasib siga tadi teh geus teu kapikiran ku urang. Siga urang ngarep-ngarep hayang urang butuh duit ngarep-ngarep nama dibere ku si A. Lobakeun istighfar. Ternyata anu merena masih B urang gitu. Ujung merena teh leuwih tina kahayang urang kan. Bisa jadi kan. Dari Allah geus ngeresakeun. Eta min haitsu la yahtasib. Sering pengalaman siga kitu teh, sering. Jadi geus teu dikira-kira ujug-ujug hayang ujug di mana we gitu eta nama ari model apa kieu kan geus kabaca arah-arah teh mun pirizgieun urang teh kitu nya da moal jauh tina sabab urang kan nya lamun urang sababna sabab teh usaha urangna misalkeun tina dagang yang beureun pirizgina tina dagang lamun urang usahana ngajar berarti tina gajina gitu kan ari haitsu la yahtasib di luar eta di luar gaji eta di luar ujug-ujug tina naon sok tangan kurang teh geura loba keur istighfar tangan kurang teh bakal manggihan geura dina masalah naon we asal urang punya keyakinan kuat ka Gusti Allah ku urang barokah naon ngalobakeun istighfar naon bae anu masalah urang nu keur dihadapi ku Allah bakal diselesaikeun terserah penyelesaian mah kumaha Gusti Allah carana pasalahkeun penting urang boga keyakinan gitu wa fi riwayatin Ahmad an Ibnu Abbas man aksara minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dayyikin makhrajan wa rizquhu wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Dina riwayati Imam Ahmad katampi ti Ibnu Abbas mah redaksina man aksara minal istighfar sing sajalma anu ngalobakeun tina maca istighfar lamun kasuro maloba aksaro ngalobakeun jadi mahna memperbanyak maca istighfar ja'ala ngajadikeun saallahu Allah lahu pikeun itu man min kulli hammin tina setiap kabingung farajan diganti ku Allah teh ku kabunga min kulli dayyikin tina setiap kararepet apal kararepet naon kararepet teh bahasa Indonesia nama kapusing
kapusing ku loba masalah gitu kan nya serap na otak teh geus kumaha pajejeut gitu na otak teh engkol didoyikin teh makhrajan jalan keluar tina segala macam problematika kehidupan lah gitu bahasa gagahna karena tina segala macam problematika kehidupan baik itu ekonomi sosial politik waduh makhrajan jalan keluar yang sebenarnya solusi gitu. Jadi lamun loba masalah loba istighfar solusi bakal keluar. Ulah salah lumpat kanjeng Nabi contohnya di bejaan istighfar kalau loba itu loba masalah curhat ka batur mending lamun terselesaikan masalah na ya kalah nambah masalah deh gara-gara curhat jadi nimbulkan fitnah kayak itu ka dieu aduh lain menyelesaikan masalah ieu mah kalah menambah masalah ngobrol jeung maneh mah gitu istighfar heula urang istighfar. Ari orang ngobrol jeung batur mah sebenarnya eta mah jalan lain. Susuganan ari ngobrol jeung batur mah rada aya pamuntangan gitu nya urang keur rada limbung gitu nya. Lamun leumpang mah geus keur sasompoyongan aya jang muntang gitu nya. Mata lamun urang rek ngobrol ka batur tingali heula rek diajak ngobrol ku urang. Kira-kira bisa kuat teu ieu nahan kalimpung urang teh. Lamun sarua olengna mah ulah diajak ngobrol ku urang. Urang keur oleng ngobrol kana oleng geus dikusur duana akhirna gitu nya. Tadi dinya urang perlu neangan babaturan teh pulah pilih. Biasanya emang urang sok aya gitu di antara babaturan urang emang anu dipercaya ku babaturan lain teh. Ieu sok resep diajak ngobrol teh. Kadang masuk mere solusi gitu nya. Minimal jang nguatkeun hate urang. Tah kadinya karek ngobrolkeun. Lamun urang teu boga kitu geus we lobakeun istighfar. Oke, solusina bakal keluar. Warazaqahullahu sareng Allah bakal ngarizkian kaitu jama min haitsu la yahtasib sarua siga tadi. Wa qala an-Nawawi fil Adhkar ngarios Imam Nawawi dina kitab Al-Adhkar wa ruwayna fi Sunani Abi Dawud wa Ibnu Majah an Ibnu Abbas. Qala sallallahu alaihi wasallam man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dayyikin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sarua eta namanya. Berarti itu dia ngariwayatkeun tentang hadis ieu teh dengan redaksi masing-masing. Tapi makna sama. Nabi riwayatin Ahmad an Aisyah idza kasurat dunubul abdi falam yakun lahu minal amal ma yakfuruha ibtalahu Allahu bil huzni. Lamun teh mah idza kasurat dunubul abdi lamun teh mah loba dosa-dosana hiji jalma hiji hamba falam yakun lahu minal amal bari jeung teu bukti pikeun itu jalma teh tina amal mayak furuha anu bisa ngaparatan kana itu dunub ibtalahu Allahu bil huzni atau bil hazni maka Allah numibakeun ka eta jalma teh ku al huzni kasdihan. Namun orang loba dosa teu aya amal anu bisa misalkan si jalma eta saking loba dosana sehingga manehna tukang ngalakukeun dosa misalkan tukang ngalakukeun dosa teh bari jeung manehna teh teu boga amal-amalan kitu nya amal-amalan anu bisa ngafaratan kana eta dosa misalkan tara maca istighfar kitu nya siga tadi dicontohkeun tah cara ngaparatana teh ku Allah ditimpa ku kasedihan gitu ujug-ujug sarardih gitu para rusing loba masalah eta teh salah satu cara ngaparatan kana dosa-dosa urang. Tak nyambung jeung tadi pikeun jalma anu sok ngabiasakeun maca istighfar bakal terhindar tina kabingung, kasusah, kasedih gitu nya. Tapi pikeun jalma anu tara istighfar mah kabingung, kasusah, kasedih eta teh justru jang ngaparatan kana dosa-dosa. Nah, hati teh maksudna tina ieu. Tu li yukaffiroha anhu bihi wa huwa hadisun hasan. Hadis nasi hasan. Tapi riwayatin bi ilham.
Sarwaya dina ayat ida kasuratul nubul insanil muslim, di mana-mana seorang muslim dosana loba terus walam yakun lahu minal amali sholih, teu aya oge amal-amal soleh, amal-amal kahadean maya kuruha li faqdihi aw laqatihi waqaltihi, anu amal soleh eta teh bisa ngafaratan kana dosana, maka ibtalahullahu bil huzni, maka Allah bakal numibakeun ka eta jalma teh ku kasedihan, liak kafir pikeun ngafaratan hakana itu dunub anhu ti itu jalma. Jadi lamun kurang dicermati tina hadis-hadis tadi, sebenarnya mah segala bentuk permasalahan, kasedih, kabingung, kapusing, permasalahan anu tumiba ka diri urang teh muara nama tina dosa urang gitu. Lamun dieu muara nama tina dosa urang. Jadi lamun urang loba be masalah berarti emang urang loba dosa gitu. Kumaha ngahindarina, lobakeun maca istighfar gitu. Istighfar ka Gusti Allah. Sok lobakeun istighfar. Deh lobakeun istighfar mah istighfar. Astagfirullah gitu. Atau istighfar anu tadi contohkeun sababaraha macam kan anu dicontohkeun ku Kanjeng Nabi. Berarti nu leuwih utama tadi nu sayyidul istighfar teh. Walaupun dina sayyidul istighfar aya sababaraha redaksi anu rada beda gitu nya. Aya sababaraha kalimat anu beda. Sok we tamak nyandak nanti mana. Macam ti dia berarti urang dasarna ti dia. Jadi lamun dia mah sanadna ka dia urang teh nyanadkeun redaksi sayyidul istighfar ti dia berarti ti Syekh Nawawi urang mah kitu. Kan baru kudu ieu kudu bersanad urang teh itu amal-amalan teh. Tapi bisa jeung sandaran ku urang. Sayyidul istighfar nu urang dibacana ti dia. Baca urang. Pas batur aya nu beda teh, mah beda kitu. Da urang mah nyokotna tina kitab ieu gitu tah. Aya sandaranna. Wah, da geuning salah atuh da teu sarua jeung anu. Maneh wani nyalahkeun ka Syekh Nawawi. Aduh. Urang mah geus nuturkeun ka jalma ieu terus nyalahkeun kan. Gegabah wae. Otak ngaji. Nah, kok penasaran tinya. Pas ningali dia kan seringnya Riyadhus Shalihin, sering dikutipnya ku Syekh Nawawi. Dikutip. Nah, kok penasaran, nyandak kieu kitabna ieu. Ieu teh kitabna mah kitab Dalilul Falihin. Saya ngaji nama sakitu heula ngaji ieu mah nya. Urang tutup heula. Wallahu a'lam.